أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fini amin. Orang sejak syukuran alif khatam Quran katanya. Oh yang alif. Oh ya alif khatam Quran sami. Khatam Quran alif jeung alif. Khatam Quran khatam ngadaras Quran itunya tamat ngadarasna. Nah, ieu sebagai bentuk urang diajar dialog jeung Allah nya ngaji Quran teh dialog jeung Allah tangke pembahasan tina kautamaan ngaos Quran. Jadi seueur pisan kautamaanna ngaos Quran. Mudah-mudahan dengan sakur khatam Quran hungkul. Tapi kan tina khatam oge perjuanganna oge nya mang bulan-bulan aya nu minggu-minggu itu rupa-rupa. Mudah-mudahan bisa istiqomah yang orang pribadi gitunya oge manfaatan dengan sakur jeung urang hungkul anu ngadarasna oge yang kelot-kelot urang sadayana. Di khususna sepuh urang akin ini urang anu parantos ngatunkeun mugi kuasilahna urang keur ngaji aya kamanfaatan ninggalkeun budak anu soleh gitunya. Bapak Ali itu sehari ngaran Ali Cecep entos ya entosnya ada hari ini atau ada kuliah dan saleh kalau datang subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Quran wa bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر آمين. يا ربنا بالأنبياء ورجال الصلاح اكشف عنا
بالحشر يوم الضمة يا ربنا بالأنبياء ورجال الصلاة اكشف عنا وقنا وكذاك في دنيا إذا دهت الأمور القاصمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة انطق بنا والمسلمين من كل عين لامة يا ربنا بالأنبياء ورجال الصلاة اكشف عنا وقنا شر الظلام ومن الغدا ومن الردى ومن العصائب عامة ثم صلاة على النبي خصصته بمكالمة والآل وصحبه الذين هم هداة الأمة يا ربنا بالأنبياء ورجال الصلاة اكشف عنا وقنا شر الظلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antarana kautamaan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta Allah ma a'addahu Allah ta'ala minas thawabil azim. Nyaeta Allah ngajanjikeun pikeun umatna Kanjeng Nabi anu khusus nyaeta di antarana Allah maparinan ganjaran anu tohaga ageumna pikeun jalma anu sok maca Quran nya. Ieu di antarana mana annal qari'a lahu bikulli harfin hasanah. Tah jalma anu maca Quran dina satu hurufna maca Quran maka ku Allah dibales kahadean kadeudeuh Allah 10 tikelan 10 ganjaran kadenya 10 kahadean kasayan ti Allah pikeun jalma nu maca Quran satu huruf. Nah kade lain kahadean ti jelema ieu mah langsung kahadeanna ti Allah. Ngaran kahadean ti Allah pasti sangat luar biasa. Beda jeung kahadean jeung jelema nya. Cacak kahadean ti jelema we sakitu urang teh ngeunah hate teh komo lamun ti Allah anu nyiptakeun urang sadayana. Di antarana eta tah hiji dibanding 10 kahadean. Dawuh Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyrin amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap Kanjeng Nabi saha jalma anu maca sahuruf tina kitab Allah tegesna tina Quran maka eta tetep pikeun jalma anu maca Quran teh satu huruf teh nyata kahadean nya. Dina sahiji kahadeana dibales ku Allah teh 10 ganjaran. Tah lain hartina tina surat Al-Baqarah alif lam mim eta satu huruf teh tapi 3 huruf alif lam jeung mim. Sabaraha tah?
Tilu huruf. Mun tilu huruf kali 10? 30. 30-nya. Terus alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Sabaraha huruf? Nah, 120. Tuh dihitung oge. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha? 18 kali 10? Tingali 180 kahadean ti Allah ka urang anu maca Bismillahirrahmanirrahim. Hebat tuh. Inilah Quran. Hebatna Quran jeung nu sajena. Bahkan Al Imam Nawawi ngadawuhkeun jumhurna para ulama sepakat bahwa anna qiraatal Qur'ani afdalu minat tasbihi. Saestuna maca Quran eta leuwih utama, leuwih unggul tibatan maca tasbih, wa tahlili jeung maca tahlil, wa ghairihi ma jeung salian eta. Dina zikir-zikir nu sajabana. Sabab naon? Emut kana hadisna saur Imam Nawawi, inna afdala kalamillah ala sairil kalam kaqadillah ala khalqih. Sanya-nyana keutamaan kalam Allah, dawuhan Allah dibandingkeun jeung kalam-kalam nu lain, dawuhan-dawuhan nu lain saperti kaunggulanana Allah jeung makhlukna. Kalam-kalam teh naon? Mencek jurumih naon? Al-kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wat cek alfiyahna kalamuna labdun mufidun kas taqim apa tah eta sabab dauhan-dauhan pan teh nyarios tah ieu teh dauh ucapan lah nya ucapan jelema ngan pedah ari ka Allah mah ulah nyebut ucapan asa teu pantes kirang adab nya maka nyebutna dauhan Allah ya eta. Terus naon deui cenah di antarana kautamaan kaistimewaan pikeun jalma anu maca Quran. Di antarana kadua Allah bakal mere kolotna. Tuh, aya hubungan pasti. Ketika orang maca Quran Allah bakal mere tajun mahkota pikeun kolotna indung bapakna engke di poe kiamah. Ngan syaratna man qara'al Qur'ana wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Kumaha saha jalma anu maca Quran terus ngamalkeun kana isi Quran eta. Contoh misalkan urang diajar ngamalkeun surat Fatihah ayat kahiji. Kumaha ayat kahiji? Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Gusti Allah, sifatna Allah anu maparinan nikmat ageng pikeun jalma mukmin jeung kafir di dunya. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit pikeun jalma mukmin di akhirat wungkul. Kumaha cenah lamun urang ngamalkeun kana bismillah eta dengan saukur setiap perkara orang ngamimitian bismillah tapi langsung praktekna kumaha diajar ketika Allah arek ngarajekian kajian mukmin jeung kafir ya eta sifat rahman Allah. Urang ge sarua ketika urang keur diajar ngamalkeun kana lafaz bismillahirrahmanirrahim rek ka jalma kafir urang bageuran kamu sih moge sarua bageran teu pilih-pilih nya sabab eta sarua wae dulur ngan dulur sesama ngan saukur sesama manusia hungkul ya anggar urang sok sanajan ayeuna ka jalma kafir kanun non muslim rek ka jalma nu Kristen Buddha Hindu Konghucu jeung sajabana lah keukeuh urang mah saling menghormati saling menghargai karena perbedaan teh meskipun aya beda naon tina agamana tina keyakinan tapi tetap sesama manusia
aya kudu saling menghargai, aya toleransi teh ya itu. Terus rahimna kumaha komo deui lamun ke sesama muslim atanapi urang bukan sesama muslim kan teu saeutik urang soteh ayeuna make kopiah pan katingali rajina katingali we santri katingali rajina ketika ningali baturan urang atanapi kolot urang atanapi dulur urang anu katingalina manehanana milampah kana pagawean anu dibenci ku Allah misalkan maksiat urang yakin amang urang teh tukang mabok misalna atanapi urang nyaho bibi urang tukang lacur misalna nya tapi tetep urang oge aya kudu aya bentuk kanyaah taya aya sifat rahimna Allah anu aya dina diri urang cek urang teh geudeuh teuing si amang euy iraha rek tobat iraha rek sadar cek urang teh. Terus aya hiji kesempatan urang aya waktu ngobrol mang iraha rek ngeureunaan eta mabok tanpa kurang kieu beda jeung cara mang bayana ulah mabok wae haram atuh mang aduh mane karek ke pasantren sabaraha taun geus polontong ka kami edo ceuk si amang teh. Terus kasih bibina sarua bi cik atuh peuting-peuting ngador we ngador nya urang yakin misalna si bibi urang lacur tah aya pendekatan atanapi cara kumaha manahanana bisa babalik pikir nya salah satuna keukeuh pan eta bentuk kanyah urang. Aya secara keras, aya secara tegas, aya secara halus. Ku urang halusan heula we bi jam sakieu jam 12 rek ka mana? Biasa cenah. Naon? Rek ka mana? Rek ka mana? Hah? Karek ka ditu ya pokona rek mikat lalaki. Muhun da manuknya mikat. Rek mikat lalaki sugan we cenah. Pidoana we cenah jang santri barokahna cenah. Pokoknya tak gitu dehnya. Sing didoakeun we ke ku abdi sing payu nya alhamdulillah payu tah didoakeun ku santri. Aduh barokahna. Ieu cenah jang jajan lumayan yang pasantren terus tunjungnya astagfirullahaladzim. Nah, tapi aya dengan cara misalnya orang ketika aya kanya model ka jalan manuk itu keukeuh eta dulur urang. Terus aya kanya rahimna urang nu aya rahimna ti Allah taala. Tak urang teh eta keur diajar meraktekeun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tadi saja anu maca Quran jeung wa amila bihi ngamalkeun kana isi Quran eta saeutik-saeutik we urang mah diajar. Da lamun ngamalkeun sakabehna moal mampu. Nya ieu ti Kanjeng Nabi. Nya ieu ti Kanjeng Nabi anu bisa meraktekeun sakabehna ayat Quran. Itu. Tah Allah bakal masihan tajun mahkota ka indung bapakna. Ada ladang saha? Ladang budakna anu maca Quran jeung diajar ngamalkeun kana eusi Quran. Hebat teu? Padahal mah teu nyaon, indung bapana bawa kedul nya teu nyaho. Pokon mah saya ngasih investasi pokon mah budak pasantrenkeun. Budak sina bisa ngaji. Ngeunah we indah hoy nya euy, indung bapak mah tuh indung bapak ieu fokus neangan usaha. Keur neangan napakah. Jang saha, jang ieu jang budak cenah, jang masantren. Aya teu hasilna ka indung bapak? Aya teu itunya. Itu hebatna di antarana ketika urang nyekel atanapi mamawa Quran. Tuluy naon deui kautamaanana jamanu maca Quran di antarana karek sabaraha siki teh 2
anu katilu bahwa ahli Quran eta ahli Allah. Ya, ahli Quran teh ahli Allah. Sajalma anu nyekal pageh kana Quran, maka eta geus dianggap ahli Allah. Ai ahli teh lamun keluarga mah keluarga lah. Jadi geus aya cakupanana geus dina genggaman Allah lah. Ya, sakabehna geus kumaha Allah we. Hayang naon oge kumaha Allah we. Tah, Kanjeng Nabi kantos naroskeun ka para sahabat nguningakeun. Sur Kanjeng Nabi, inna lillahi ahlina minan nas. Sanyanyana ari Gusti Allah gaduh ahli. Gaduh lamun urang cek urang mah kitunya gaduh keluarga. Lain hartina keluarga ti dieu keluarga model urang aya indung bapa, aya budak henteu. Tapi aya dina kekuasaan Allah Ta'ala, dina karidoan Allah Ta'ala. Cek para sahabat naroskeun qalu man ya Rasulullah, saha ya Rasulullah ari ahli Allah teh? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Saha cenah ya Rasul itu ahli Quran teh hum kabehna eta teh ahli Allah. Tah mudah-mudahan urang oge keur diajar adaras maca Quran, mudah-mudahan we disebut oge ngalingkung jeung ahli Allah. Ya, sabab urang teh saingan teh loba ya sebenarnya mah. Ulah nganggap urang ti dieu di kopiah, maca Quran, ayeuna khatam Quran, urang asa pangrajinna henteu. Sabab loba jalma-jalma anu babaturan urang, dulur urang, musasama muslim, kabeh oge bisa jadi batur mah saminggu sakali khatam Quran teh. Atanapi sapoe sakali, tilu poe sakali. Jadi sainganana fastabiqul khairat, berlomba-lomba kana kasayan. Paloba-loba